Cadas Pangeran nyimpen carita sajarah anu panjang pisan, duka sabaraha puluh atawa ratus nyawa anu dijadikeun tumbal kakejeman kompeni Walanda anu maksa kudu maratkeun eta jalan dugi ka Raja Sumedang Larang. Pangeran Kusumedinata nyerahkeun beheung teg-tegen keur nyabelaan rahayatna. Hayu urang guar sajarahna di dieu. Ieu sanes dongeng tapi leres-leres kajantenan sababaraha ratus tahun kapengker. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui dikenal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngaguar kisah sejarah Cadas Pangeran, jalan anu ngahubungkeun Sumedang jeung Bandung. Di zaman baheula keneh di Sumedang ka Bandung atawa sabalikna geus aya jalan ngan harita mah lain jalan gede cara ayeuna. Tong boro mobil dalah delman oge can tangtu bisa ngaliwat. Rajen aya tutumpakan ukur kuda atawa tanduk. Waktu Gubernur Jenderal Denles muka jalan pos ti anyar kapanarukan di Banyuwangi, kaayaan Cadas Pangeran harita masih keneh mangrupa gunung batu anu kacida teu asna. Tapi Denles tetep marentahkeun kudu dibobok supaya bisa diliwatan ku kendaraan. Nampi parentah ti Gubernur Jenderal Kanjeng Pangeran Kusumedinata kapaksa miwarang rahayat Sumedang kanggo nagunan eta parentah. Dina waktuna rakyat daratang ti mana mendi marekel pakakas sabogana-sabogana. Kawantu nu kudu dibubuk teh cadas anu sakitu teu asna, hasilna teu sabaraha. Katambah-tambah tempatna hara-haraeun, tungtungna loba anu maot kalaparan. Kakocapkeun dina hiji poe, Kanjeng Pangeran diiringkeun ku Patih Raden Demang Mangkupraja seja nampi pamariosan ti Gubernur Jenderal Denles atawa anu sok disebut oge Jenderal Guntur. Tabeatna Jenderal Guntur teh babari hahaok poporongos matak pada nelah Mas Galak nyaeta tina kecap Marsekalek anu tina bahasa Walanda. Barang jebul beungeutna langsung merengut, caca kulitna bodas, katembong semu geuneuk, tandaning ambek kacida. Karena kebiasaan haok poporongos Jenderal Guntur, kantenan Kanjeng Pangeran uninga. Kukituna tianggalna keneh, anjeunna tos paparantos, taki-taki emutanana kusabab lalakon ngabobok gunung Cadas teh teu aya kamajuan, si Mas Galak pasti bakal ambekna. Malah teu mustahil anjeunna bakal jadi korban di benduan kutuan besar. Namun anjeunna teu ieuh kimir sareng teu bade nyalahkeun rahayat. Margi kauninga kumaha hesena ngadungkaran gunung batu anu ukur ngandelkeun tanaga jelema nu dibantuan ku pakakas saaya-aya. Kacaturkeun Jenderal Guntur cunduk kana tempat anu digarawe. Atuh Kanjeng Pangeran gancang hormat seperti biasana, manggut bari teras nyaketan. Dasar nuker ambek, panghormat Kanjeng Pangeran teu dianggap. Boro-boro ditarima sakumaha kuduna, tapi tungtung nama nyodorkeun leungeun bari ngejak sasalaman. Ningali kalakuan Jenderal Guntur kitu, Kanjeng Pangeran ampir-ampiran teu kuat nahan kabendu.
dasar kumpeni gerentesna teboga pisan rarasaan naha rakyat aing rek diantep jadi korban gara-gara nadunan kahayang maranehna pikeun nembongkeun eusi manahna barang Jenderal Guntur ngasongkeun leungeun katuhu ku Kanjeng Pangeran cukup ditampanan ku panangan anu palih kenca sedengkeun panangan anu katuhu dianggo nyepengan sarangka keris anu nyelap dina lebah cangkengna ngahaja deui si keris eta teh digilirkeun ka belah payun. Nyaksian kejadian eta sakabeh anu araya di dinya pohara reuasna kaayaan nu tadina rame teh cep jempling lir gaangka tincak sarerea teu nyangka Kanjeng Pangeran kagungan peta anu kitu. Demi demang Mangku Praja sempat reuas ka bina-bina inggis panyakit Jenderal Guntur bekiparna jelema tukang ngentir amarah kari-kari sarua jeung ditantang adu kawani manehna inggis kumaha lamun Jenderal Guntur tuluy nitah serdadu Walanda sinanewa Kanjeng Pangeran sapara kanca ningali kana kalakuan Pangeran Sumedang siga anu ngajak adu wawanen Jenderal Guntur langsung melotot beuki reuas sakur anu ngabandungan eta kajadian lantaran Kanjeng Pangeran malas melotot deui tungtungna duanana papelotot-pelotot nu hiji nganggap aing kawasa naha kudu eleh ku bangsa jajahan hari nu hiji deui niat ngajaga kehormatan bakal nilakakeun diri resikona jadi pamimpin bisa jadi lantaran kabulu eleh mamaras Jenderal Guntur pok mihelaananya regen naon maksud anjeun pangna nampa sasalaman kuring ku leungeun kenca tanyana lamun di bahasa Sundakeun mah regen teh sesebutan ka dalem nya geus kitu diwaler deui ku Kanjeng Pangeran Kanjeng Tuan sim kuring reujeng rakyat Sumedang henteu niat rek mungpang kana parentah kumpeni lain teu hayang geura-geura nganggeuskeun pagawean ngan Kanjeng Tuan kedah terang kumaha hesena ngabobok gunung anu sakitu teu asna bari nyajakeun sampean kana cadas ngahajak simpuring nembongkeun ka nyeri hate kusabab pamohalan bakal menang keadilan beh dituna supaya Kanjeng Tuan uninga yen simkuring kajen nandang hukuman tibatan kudu terus nyaksian rahayat nu dipikakaya nepi ka poe ieu wungkul pirang-pirang nu maraot alatan panyakit jeung kalaparan kitu saur Kanjeng Pangeran sasauran panjang lebar nepi ka Jenderal Guntur sadar tetela kendorna pagawean teh lain kulantaran kurang bener digarawena tapi lantaran kacidahesena geus kitu harita keneh manehna ngaganti marentahkeun ajudanana supaya ngadatangkeun tentara batalion Jenny lengkep jeung parabot ke nugaran Gunung Cadas salila nungguan tentara Jenny daratang Kanjeng Pangeran miwarang rahayat digawe deui ngan anjeunna masihan parentah rahayat digawena teu kudu maksakeun hayang rea bebeunanganna sanggeus marentah ajudanana solongkrong deui Jenderal Guntur ngajak sasalaman kalayan enggal ditampi ku panangan tangan Kanjeng Pangeran sakitu taun ti harita jalan ti Bandung ka Sumedang teu burung anggeus sedengkeun eta tempat ayeuna katelahna tanjakan Cadas Pangeran maksudna kanggo pangeling-eling karena perjuangan Raja Sumedang
anu namina Pangeran Kusumedinata anu disebat oge Pangeran Kornel. Mung sakitu carita sejarah jalan cadas pangeran anu ngahubungkeun Sumedang sareng Bandung. Upami aya anu ngalangkung peuting-peuting ka jalan cadas pangeran terus ngaraos geuman, eta saurna wajar. Soalna sababaraha ratus tahun kapengker seueur nyawa anu korban dudinya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang.